Ya, ditanya ku batur teh, Din, gini Udin, Aduh. kemana Din? Tarik kayak anu hajat, sanu hajat, apaan Udin? Nah, naon apaan Udin teh nyunatan sa Udin. Ai pamajikanana urang Jepang, sangarana Udin. Kabayang geus ya urang Jepang ngaranna Udin. Ya. Nah ngapoyang sadalangna Udin. Tuh cecak dina ngarannya. Bener kan. Dari beda-beda teh ciri-ciri tanda keagungan pangeran supaya naon? Supaya jadi rahmat. Rahasia teh hirupna ngan saukur ngagulak gilak aing, lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia dadan. Dengekeun ku sia. Pagawe negeri lain nu moal siun moal aya, dengekeun ku si dia. Hei. Ongko nyarekan, ongko nyium. Da aing lamun eueuh dalang dadan moal hirup. Bener. Ya. Nya. Gitu deh mata kula si udon lagi. Tadi nawe. Jelema ayeuna mah kitu salah saeutik digegedekeun. Bener, ayeuna mah. Salah saeutik jadi parasea. Beda saeutik jadi parasea. Oh, digegede nih. Digegedekeun teu kaopa sigeung, gampang teu kaopan teu payaan. Teu hampura. Nya Ese hampuraan. aya hampuraan sedengkeun hade jelema nu mentang ngahampura ngan leuwih hade jelema nu ngahampura. Bener. Nu matak sia mentang ngahampura. Nya hampura kan. Nah, aing berarti leuwih hade Cikan. dihampura ku dewe. Nuhun. Tuh matak naon lamun kitu sabab naon hampura teh ieu teh jimat nu pangampuh-ampuhna di jagat raya Pramudita. Bener. Da kaancuran ieu dunya teh kulantaran barang hampura geus jadi barang mahal. Eta ese anu mending. Nya Bener. rajin hampura tempo lebaran hungkul setahun sekali eta ge 2 poeun ka ituna parasea deui. Selibaheun deui. Buat ning parabut warisan. Tetangga boga motor, urang nu tiis nu ripuhna geuring. Nu panasna. Tetangga kabeli mobil, urang nu liper. Karugi-rugi geus sok naonan. Nah, Tetangga nggak bangun imah, urang nu ka rumah sakit. Da panas. ku sirik teh. Darah tinggi. Nya. Lamun tetangga gak bangun teh alhamdulillah ya Allah, tetangga ka bangun deui imah. Nya. Di mana hajat teh meureun kuring rek milu. Syukuranana tuh. Nya. Seli doa. Tetangga kabeli mobil, alhamdulillah ya Allah. Tetangga kabeli mobil atuh kuring nu rek milu tumpakna. Dah genah. Tuh. Sakalian geuring teh peureunan ai kitu mah meureunan disyukurkeun mah meureunan tetangga teh meureunan boga hate. Nya bisa nginjem. Bener Akang. Tetangga kabeli motor pun kitu deui. Tetangga atuh nyanung. Kumaha tah? Alhamdulillah ya Allah, tetangga bisa nyanung. Atuh urang nu rek milu kilir. Ulah tepok itu nama. Nya. Bener. Sok lamun kitu mah da aman. Aman Kang seli Cuma doa. beda saeutik jadi parasea. Nya. Perbedaan saeutik bidah. Dolalah. Kafir. Kabatur teh gampang bid'ah, gampang dolalah, gampang kafir. Kade ulah gampang ngabid'ahkeun, ulah ngagampang ngakafirkeun kabatur satte acana anjeun apal landasan hukumna. Dah bener Kang. Nya surga teh kawas nu manehna we ning. Neraka sia. Asa aing bener nya. Asa aing bener tah. Lamun ngarasain urang bener eta ciri jelema keur salah. Nah kumaha Kang? Sabab ciri jelema nu bener teh nyaeta jelema nu daek ngomean kana kasalahanana. Di mana jelema ngaku salah berarti eta jelema bener, tapi di mana jelema ngaku bener berarti eta jelema salah. Egois nu kitu teh. Nya bener. Kade di beda-beda teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Di beda-beda teh dalam sarua marieur. Sok di dunia kabeh beungeut sarua dari lieur atuh. Mana pamajikan aing? Mineng mana pahili pamajikan. Ya.
tong borok itu tina ngaran sarua di dunia kabeh dari riweuh kumati sok dina ngaran kabeh di dunia ieu ngaran digenti kabeh jadi Udin. wow Bingung nanya, bingung yang KTP nya ditanya ku batur teh, Din gini Udin aduh kemana Din? Tarik anu hajat sanu hajat apaan Udin. Nah naon apaan Udin teh nyunatan sa Udin. Ai pamajikanana urang Jepang sangarana Udin. Kabayang bisa orang Jepang karena Udin. Ya nah ngapuayang sadalangna Udin. Tuh cacak dinangaran ya bener Kang. dari beda-beda teh ciri-ciri tanda keagungan pangeran supaya naon supaya jadi rahmat Bener. supaya saling kanyahokeun Ya supaya saling ngajenan bener ya Laras. da perbedaan teh begitu indah atuh. indah kumaha Sok ayeuna contohna di taman aya kemangan hiji ya kemang hiji we Ya. di taman teh tapi taman lega terus kemangna teh ngan sarupa da teu pati enah tapi lamun kemang geus rupa-rupa Bro. aya kemang ros aya kemang malati kemang naon ditempo we teu kajauhan begitu indah perbedaan. yang warna ge rupa Begitupun manusia, itulah keindahan ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran dan dijadikan ku pangeran teh itu berbeda-beda ti kapungkurna oge ti saprak Nabi Adam diciptakan ku Allah geus beda sabab Allah nyiptakeun Adam jeung Hawa lain Adam jeung Asep ya bener gitu